Ngobrol sama kayak nama. Aduh, aing teresep lah. Kunaon mana sarjon datang-datang murang marin ke Paruga tuh. Rudak ngomong tik-etik anu kawin geraha nyusul. Da bieu wae aya nu mawat. Nyebut deui wae iraha nyusul eling teu. Anjir. Cari heula jon jalma. Saha jalma? Budak lah dulu aing. Cari heula jon. Tapi da kieu jon euy. Daripada bobogaan ente teu manfaat mending rek pasa kali ya tapi deui. Aing warna. Wah, Naon nih jon? meni gaya gitu atuh. Atuh jam, ai hirup mah kudu loba gaya tuh. Tapi loba keneh gaya Bapak Abi, wa. Gaya kumaha jam bapak maneh? Yeuh, wa. Si Bapak mah ku bakat loba gayanan, si Mama ge sebuta ganti gaya, wa. Kata mah pila deui atuh suruh jam. Yang orang nyarita ya. Nyari naon jon, anjir sia geus kosong naik curhat sugan mah. Asli kamari ya. Aya nu nyokot tutup pentil buat ka ditenggelan, dipenjarakeun. Bisa nepi ka kitu jon. Sadis pokona mah. Emangnya ke pentil naon tuh jon? Tapi ra pentil motor, Mah jangan pentil motor ka babak ulur kitu anjir. nyokot anjing motorna. Sama maling motor atuh sajon. Jam, kenaon jam? Wah, cabu atuh pandit tinggaliana nuju naon. Wah tuh jam hayang euy. Ngalah sekalian lah. Entah atuh heula. Masuk, uang tungguan di handap. A few moments later. Terus jam mana jam? Geus atuh. Hayang atuh. Hayang. Ya dong. Ngalah sorangan. Dasar balaku tak. Ya, John. Aing esuk kuliah ke Pangandaran lah. Biasana poe Minggu mah sutradara rame wisata. Pasti atuh. Nitip atuh sekalian. Titip naon ente? Baju lah wisata, baju wisata. Lah ulah baju tuh John. Lain. Lain. Heeh. Dompet atuh. Mau dompet orang bisa John. Pangna baju teu bisa aya dompet bisa. Itu naon John euy. Aing baju mah saya nyopet nah. Hah? Nyopet. Hayu atuh bebarengan. Ayo. Wah. Naon tuh? Pulang belum wae atuh. Yakin bae tuh. Emang kumaha? Tidak anu kaciri. Kecil naon atuh jam? Semoga duit mah. Itutnya bau kieu. Itu naon berarti rumah sarjon. Si Ricang beureun. Bau cang. Di mana-mana aja panggilan yang gue atang hitun. Anjir kayak kopi ge bau gitu. Asli henteu. Ya geus anu cuma make rumus dengan baheula kan. Kumaha? Bat bitdut daun sampe saha nu hitut eta nu ngambe. Oh. Tuh, Oke. Ambe da emang ambe. ngambe. Ambe. Tapi dia orangnya ngambe. Dibawa ka saung butut. Ari balik pak buru sut. Aing tuh masak aing mah. Tuh masak yo aing bae ngendam bae sok kudu baean. Enggeus embreng mah. Itu orang asli tuh masak. Mana nih kemarin sorenya? Naon sarjin aing tuh masak. Misalnya ieu kebupayan mau waras kuat. Seri jam. Naon ieu magang pisan. Ayeuna kelas sabaraha jam? Kesopat. Kelas 4. Apa meureun ngaran satu-satuan? Apa atuh ih? Si kan tua erek dites. Sok Sebutkeun 10 ngaran sato sing gancang. satu. Heeh. 5 babi, 5 anjing. Yakin jawabanana? Oh, panci singkat, padat, jelas. Kan aya nama tina buah-buahan ku abi tes. Oh, Pangnyebutankeun 5 buah-buahan tina huruf N. oh, Pak. Nanas, nangka, nopel,
Nangka. Hiji deui. Wah, neruk. Semuanya gitu nih. Cikan ya jadi rek nanya. Kumaha cara ngasupkeun gajah kana lemari? Ya, apa tuh? Sok cegat. Buka nanti buka kulkas nas penggajana cetek atuh Pang kakak telepon Biar gaya telepon. beb